kelompok 5 badai mempresentasikan hasil diskusi kuring sareng rencangan terkait ngeunaan dongeng. Tepangkeun nami abdi Pito. Tepangkeun nami abdi Nopal. Tepangkeun nami abdi Lakirna. Tepangkeun nami abdi Ahsan Hirusna. Tepangkeun nami abdi Nayla. Tepangkeun nami abdi Aurelia. Nu kahiji nyaeta cara nulis dongeng anu makna. Hiji, tentukeun tema jeung tujuan dongeng. Dongeng bisa pikeun hiburan, artikan, atawa nyamperkeun amanat. Nu kadua nyaeta susun alur cerita. Ti awal, tengah, nepi ka akhir kudu nyambung. Nu katilu nyaeta pilih tokoh jeung latar. Tentukeun saha tokoh utama jeung mana kejadian jumangsung. Cara nulis dongeng nomerna. Nu kaopat gunakeun bahasa nu sederhana anu gampang ngarti ku pamirsa. Nu kalima tambahkeun unsur kreativitas, bisa unsur lucu, goib, atawa unik. Nu kagenep tutup ku amanat, meh aya pelajaran anu bisa dicokot. Alhamdulillah. Cara mata saja numerna. Nu kaopat aya ngagunakeun jeda cicing sakedeung dina tanda baca atawa bagian penting supaya pamirsa boga waktu jang mikir. Nu kalima aya maca kalayaan ekspresi lalai. Lalai kudu nyaruaan eusi carita sangkan leuwih nari. Cara nyarita dongeng nomerna. Nu kahiji apal eusi caritana, ngadongeng kudu apal pisan kana alur jeung tokoh-tokohna. Nu kadua ngagunakeun suara nu variatif, loba suara pikeun beda tokoh sangkan leuwih hirup. Nu katilu aya ngagunakeun basa awak, gerakeun leungeun, rarai jeung awak pikeun ngedukung carita. Maca kalayan artikulasi nu jelas, unggal kecap kudu eces teu kaburu-buru. Ngagunakeun intonasi nu pas, pintunkeun perasaan dina maca, sedih, bunga, penasaran. Sangkan carita hirup, matur irama maca, ulah teuing gancang atawa lalaunan, sesuaikeun jeung irama carita. Cara nyarita dongeng anu meunang. Nu kahiji interaksi jeung pamirsa, tanya kanu ngadenge atawa libatkeun maranehna dina carita. Nu kadua ngatur sora jeung kecepatan. Sora kudu kadenge eces tur henteu teuing guncang. Sakita wae ti kelompok 5. Hapunten pisan mun aya pilih kalpatan kecap. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.